Ari ieu sapopoe wiridan naon nu paling istimewa? Sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Eta nu paling hebat. Bisa tah mah kabehan. Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, tah mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Tah wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji dikatuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masya Allah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae. Itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu deui hartina. Cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudus loba jasa ke loba ting salat deui belon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hurrima alaikum saydul barr jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma ya'isu fihi minal wasin makul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar eta teh binatang-binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok di dahar na ieu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh mah nu ngabuburonna mah nu halal di dahar kuno keur ihram atuh teh naon Zaid ihram Khalid teu Ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau di panah digoreng haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat
nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Eueuh nu kasingsan teu bisa. Aya nu kasingsal, eueuh hiji-hiji acan nu bakal henteu milu dina penggiringan eta, dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun. Dipenta pertanggungjawaban masing-masing. Tanya sabaraha umur, mata digunakeun naon, celi digunakeun naon, sungut digunakeun naon, harta digunakeun naon, ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP. Mun urang salamat sorga, teh salamat ngagejebur. Iyalah wattaqullah, kudusin maraneh ka Allah. Ieu mah khususna tentang sayd, tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram, sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun, bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum, dihalalkeun karanjeun ka basaidul bahri, buburon lautan. Nu aya di laut teh eta adalah mutiara, mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat. Berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut. Aya di laut berarti urang teh kudu silulup. Ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara. Di luhurna kudu make parahu heula sanggeus sampai ke parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah iyalah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman. Sok teangan ilmu makrifat, marifatullah wa rasuli, supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh. Mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu makrifat. Uhillalakum saydul bahar, halal teangan coba ge ilmu makrifat. Wa ta'amuhu, halal kadaharan bahar. Iya nih, ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah, jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah, jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasadna mah di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, ieulah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ieulah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah, urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar, ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar,
diharamkan karanjen kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi dua alam teh aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar aya alamul jismi saidul bari haramkeun saidul bari nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam-alam mahsus eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan letik mangajal tanggal hijina poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa palak moal bisa nah ru'yat tak akur jeung palak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung lamun nuturkeun ahli palak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu palak nuturkeun ru'yat buah benar buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli palak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pagi teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna bakalna jatohna ieu teh kitu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas nak engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana mentak moal akbar atuh taun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barukah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon di ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana teh di barat mungkin geus di urang pan encan
tapi lamun geus urang tibur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus rukyat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu atuh komo urang geus teu kudu rukyat teu kudu palak cek ahli pikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia ayo dek dilupatkeun mana ngomong sia keur carita geus pokona orang bari maula loba omong nu lebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih Wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih Atut mudah-mudahan ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menangna Atut sebab perhitunganna lobaan Atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengieun keuna bubungahan sakedeung deui lurah diseret ji yang gitu sebabnya geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab syuting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap Atut nu menang cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana ulah panjang-panjang nomor kedua puasa ya puasa tanggal hijina haji kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa 3 berarti orang puasa ke seberapa poe orang mana ya
Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran masyaallah geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho ku hari atuh isuk mulai dah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna arfah an soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang masyaallah tama lamun datang ka teu puasa tah mah pohara jasa Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe arfah eta sataun nu geus kaliwat sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna kadenge ku cilik urang teu puasa tolol bolon tambah jelema masyaallah jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah arpah teu geus ulah ka mamana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem geus pokona daripada bentar dele TV dele pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta mendingan di jero kamar hees aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup kaburi bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban
bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan tek kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abe di ditu naon gagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah eueuh masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu Iki sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ah endek ku tujuan we mangga embe hiji sorangan embe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya osok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur henteu ge sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pangbagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye eta mah wiridan biasa cak Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teu wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji dikatuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta Masya Allah batak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu
jelema nyaritakeun salat di Mekah teh ya. Salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu salat. Loba jasa ke loba ting salat deui. Belon. Lain gitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur, urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pere, minggu berikutnya ngaji deui, terus ngaji deui, ngaji bae. Salila urang panjang umur ngaji. Berarti eueuh pere. Eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah? Ulah nyanyakeun ka Mekah. Ulah nanyakeun ka Mekah, tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu. Sakitu bae nya sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu, atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Abang isian teh jeung Ki Uci di ditu. Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Jente. Ya teh mah henteu jinganan. Gitu. Mencaknya kapanggih. Nyana nya okos. Okos berarti. Aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu. Teh sil kejai kapanggih ku kertoap. Bener. Cenah. Kiai cara ku kula di kieu-kieu, aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah. Aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang, insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Sakitu bae pokona mah geus. Kayak lagi aja deh emang nusa benerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sejen aya 400 babaturan ade teh. Ipates saja aya keneh sebar. Nyata teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus, kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke 1, ke Senin, ke Selasa, ke Rebo. Itulah harapan. Asana cek kula nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu perjuangkeun. Mantap cek kula ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari ieu. Minggu teh geus dibejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi sekolah mah ngaji bae. Kuari ya kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari ya. Tapi sekolah mah ngaji bae. Salah pisah can. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun. Oh kiai mau berangkat, iya pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian.
Hujannya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat, ditelepon Haji Yasin, ditelepon Pak Yasin, bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba. Caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok. Geus bae sakitu bae tah. Daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi jangan ngomong ngakulatan udah ngabantu. Kalau buat Pak Kiai mah bisa. Berapa banyak? 10 dibantu. Pokoknya kalau 10 berangkat. Di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan Kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkatnya na doang. Mana ting tambah sedihna, maning teu berangkat kabeh sekula. Gitulah dongengna ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa, pejagan kukala. Udah, tanggung jawab berangkat. Cuman bisa nanya 10. Emang geus sababaraha kali kakula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat Mekahna atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang. Ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta. Serahkeun Zabaniyah. Ya tah beresan tah menteri aing. Geus tanggung jawab geus sama. Deuk dikamanakeun? Ya deuk dikasumurkeun lah. Sumurnan sumur di jahanam. Aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap. Boro-boro naik ka luhur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah. Eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun can datang ieu boro-boro naik ka handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu ge aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Gitulah kisahnya. Jadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani. Kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut Sayyidul Bahar
lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naonnya etanya eta kos kitu aya lain aya deui saha teh nu geus datang ka Saidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan Asy-Syadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya nu mantap atuh hayang nyaho ka dieu mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap aya anu endek doang balap tapi teu boga motor aya anu hayang doang tapi teu kesampean aya anu ngurus-ngurus nu balap doang aya anu balap tapi motorna mogok aya nu balap tapi tinggalin aya nu balap datang ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit naon sirkuitna nafsu laula mayadinun nufus nafsu teh eta adalah medan jadi urang teh ieu teh keur balap ieu teh menuju Allah menuju wusul ilallah aya nu ngan sakur ngadenge aya anu neuleuh nongton aya anu hayang tapi teu boga kendaraan aya anu siap tapi henteu setar aya anu siap tapi tinggalin tah ieu urang keur balap kabehan tah etalah caritana keur menuju Saidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh aya anu datang leuwih ti rukun aya anu perasaan tah eta ibadah teh kos kitu tah ibadah nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah anu geus embung disogok lamun magahan ngajina geus embung nanaon geus teu neuleun naon nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna ai urang mah ahli kredit ngaranna ahli itu dunia abid dirham abid mobil abid motor abid jabatan abid dan lain sebagainya urang ai geus abid Allah mangan ka Allah doang hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah Subhanahu gitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun be mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara
maka pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan ieu jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia malaikat mah teu pernah belajar besi teu pernah belajar karate teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna ciwa asana dipites-piteskeun malaikat gelut bisa jeung malaikat malaikat make seuneu wer ilaihi tusarun ayo ka ditu kamahsyar cak presiden teh saya mah jangan atukan saya mah presiden tidak ada presiden saya makan raja tidak ada raja saya makan RT komo sia mah RT cak Tommy teh saya kan hansip seumur hidup geus ya pokona ya Allah digiring bae kabeh ge masyaallah wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas perhatikeun urusan haram perhatikeun urusan halal perhatikeun larangan-larangan ketika orang di dunia ingat orang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta bakalna orang ditimbang ya digiring ilaihi tusarun ya Allah lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat pinuh ku sedekah ngabangun masjid ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut sia nya lurahna diseret nya siana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek cenah teu panas meureun direrap doang ge panas aya kreditan didinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing ade wattaqullah zin ngaranna ka Allah anu allazi la yutusarun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan urang kabehan dihampura mata orang dihampura celi orang dihampura suku orang dihampura sungut orang dihampura hingga orang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedak na ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon antek eta ngaji teh makin hareudang makin kagencet makin panas makin laleungitan ta dosa urang ti lain lalagaan lamun urang milih tempat nu ngeunaheun lalega ngopi ngarokok nambahan tamah lain ngaji tamah asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasadak-sadakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan orang jaga nu bagus-bagus na bae
Urang kuari keur ngabahas tentang riddah murtad eta qat'ul Islam megatkeun Islam keluar tina Islam ku tilu rupa hiji biniyatin ku niat kufur na'udzubillah min nomor kedua qauli kufrin ku ucapan kufur ucapan mengarah kana kufur ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiqadan sekaligus dibagi ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun nomor kedua inadan angas teu percaya nomor katilu i'tiqada pertekadan ucapan mengarah kana tekad jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia lantaran desinga gilek karena ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman na'udzubillah min dzalik wa min dzalik nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun nah ieu kaluar tina kaislaman lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq qat'ul Islam biniyatin qat'u teh cek ahli mantiq mah ngaranna jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa nu teu mondok mangga sasa atuh hese geus gotu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek eta hayawan eta ngaranna jinis kuliun maqulun mahmulun ala katsirina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda mahual insan hayawanun jawabna mahual jamus kebok jamus teh hayawanun mahual paros hayawanun mahual bagor hayawanun geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan eta hewan ngaranna jinis ngaji teh lamun can datang ka dinya can jadi santri can kakarak sasantrian jauh ke tau ngaji kos kitu aja nah ieu ge sarua qat'u eta jinis murung kana qat'ul Islam jeung liana
Islam eta ngaranna fasol. Jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam fasol ngaluarkeun qat'u ghairil Islam. Megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam, ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu baheula sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheula tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad teu. Mantak ambalayah bae nu teu salat. Kalau mun urang nu ladeuleug guari di pamarentahan ambalayah nu teu salat. Urang deuleu di pelemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pamarentah jeung nu dagang mah pantes teu salat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, urusan pausahaan teu. Sarua teu salat deui. Tong parah jasa teh mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat. Lah salat teuing jag-jajan nu salat ge karitu keneh bae. Aing teh salat, Izaid salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ka jelema teh. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat, ngomongna istihza. Aing teh salat, Ki Zaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Ki Zaid bagusan aing ka kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngadet tah, beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bae teu murtad. Geus teu salat, sia kunaon teu salat? Henteu bae tuh. Maksudna lawan sian teu salat ji atuh urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing mah ibadah ieu. Teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong, sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cacak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat, tah eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salat mah ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah. Lamun kana balikna lain istiza teh teu. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ja aing meuneuleun sia salat kos kitu bae. Salat terus, main gapleh terus. Atuh bandingan aing mah teu salat, main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa mah kan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam. Ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah sia percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tuh aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh lain deui. Kunaon tuh? Henteu teh mah aing mah henteu bae pokona. Pokona aing mah teu bae soal puasa mah. Pan selain sia mun gering meureun urusan aing tah mah. Urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib, aing nekadkeun aing ngaji sarua bae. Sia ngaji di Cilongok aing ngaji.
sia di jero majelis aing mah di tukang uduk beda posisi doang atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah tah eta nyana teu puasa teu pegat Islam tetep di akhirat ka surga bae tetep nyana masalah teu salat asal ulah pegat Islam surga teu puasa asal ulah pegat Islam surga mantak lobalah di urang nu teu puasa berapa lah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam undang-undang di orang menutup puasa ditangkap undang-undang nutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RU-RU non itu RU geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja bukan karena nyanana teu puasa jeung teu neuleuh mayoritas asa teh akur bae padahal minoritas Kristen di negara orang minoritas Yahudi atau Katolik minoritas tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas hampir ngelekeun mayoritas mantak isi nu salah pamarentah apa urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang DPR na teu nyaho naon atuh jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas teh deuk kumaha ieu geus we koski sabodoh geus teh mah ieu urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus model heula nu tadi lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad teu munggah haji awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tah mah ibadah teu kaluar teu kufur nu kos kitu mah ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan kurang ima keur carita di Indonesia mah masyaallah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari gitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun? Berapa? 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13. Henteu kudu ragang ti kapal tama kubur geus. Ieu keur carita. Gad tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar meunangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur teh sing hade kewajiban hajina ku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya zal ulan sia kuari waktu di dunia kuliah untuk munggah haji abdi Gusti mendaftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13 12 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kulantaran teu sejak daftar sakitu dah nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ka surga mesti ka neraka heula can gugur tete kata kelipanan
bulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75 mengaji teu Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji tapi ternyata Gusti satahun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wes ya aju sambarangan sabodo Gusti tama abdi geus sejade ka Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tama urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag saha depagna panggil wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil pan abdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusanana nyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marukan gua tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia, mungkin 300.000 manusia, 500.000 manusia, 1 juta manusia nunggu, saurangna 20 juta, kuari kali 10 tahun, berarti sabaraha duit anakna, eta teh aku sia dikamanakeun. Lah Gusti geus ulah ditanya abi makan nerakakeun we Gusti. Amal bisa dek kumaha ge beres engke ujianna di akhirat mah di sidang moal aya nu kaliwat hiji-hiji acan berbagai alasan-alasan bener jeung henteu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan Masya Allah
dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azam nabi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem. Kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah begitu orang daftar menang satahun maot boro-boro 13 tahun satahun maot kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji sampai kiamat. Sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkeun di kubur. Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula mah can munggah haji tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000. Kulana can munggah haji loba omong sia. Bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui ga imah nah kiai cenah mending balik deui bae sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai tetep balik bae ya. Jadi tetap bayar daftar urusan kadituna urusan Allah. Urang nyaho tambah kaditu mah. Saha nu nyaho deui kakawasan Allah. Urang daftar nungguan 13 tahun. Urang waduh cak urang kebal amat, urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui. Ngadadak kayak angin topan. Pas ka Baitullah blek. Kakawasan Allah dulu kumaha tuh ngan haju teh hudang deui ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala si hadeta besing kaya orang di lembur sia teu salatnya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetap di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islam geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate sesuai jeung kitu dorakana yakna dosa nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buh ngecekna ge pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ka hampir soek beres keprak-keprak langsung poe ngomblok istri ka geus rapih karak diasupkeun ka lamari kitu kene urang tuh
mun aya dosaannya mabok, aya zina, aya kabair tah mah. Kemudian atuh aya nama gitu maling, aya kabair kene bae. Tah mah dikecek-kecek ku malaikat teh. Sakumaha urang mun aya geutahan bae geus. Kecek malaikat fase amat sih budak. Potong-potongkeun bae kitu ku aing. Allah karim. Angke karak geus beres, bersih, diasupkeun ka haud Kangjeng, karak diasupkeun ka surga. Nyanana ge isine, lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga. Embung nyana ge, sebab nya hiji jeung nu bersih. Urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung. Batur geus make baju kameja putih, make jas geus rapi, urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh. Urang-urang hees cilihan keneh embung. Sakitu ge karek udah hees dah. Ya geus naik bae embung aing, embung pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi. Embung aing mah kajian kumaha ge. Geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah. Cileuh ulat alet segala leho, cule segala. Embung aing. Boga borok tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah gegeraan sia mandi teh henteu oh ieu mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna tuh beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza na ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon jeuh teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat. Urang mah pan kuari hirup di dunia, pikiran urang mah dunia. Biasa urang. Jelema syariat ngaranna. Tapi wali mah wali. Nyana ninggalkeun dunia. Badu fana heula. Ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia, pikiranna pikiran akhirat. Leng leku cinta-citana ka Allah. Sehingga nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako madzubnya na teh eta madzub ngan madzub teh aya nu terkendali aya nu henteu madzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga cekana bidadari sini keur mabok bir sapeti geus lain sloki deui peti mah geus tah terus bau awakna ge cek jangan saya sedang naik pesawat naik pesawat keur cicing dihareupeun imah pesawat jatuh di Papua saya nih waduh eta nu mabok ngomong situ ngebudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri teu bisa mengendalikan diri madzub ge sarua ka Allah bakatingku cinta ka Allah maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco
diurang mah diurang nunggus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Alaj nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deuna naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lembur urang besi aya nu zikir haheho sing hade eta kos kitu lantaran naon lantaran kan ituna besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atau aya kos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-halal di Baghdad berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seribe anal haq begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae geus pokona teu ngarti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu kaharti ku urang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burungana sagala teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan dihareupeun kolot los baheula mah dihareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan dihareupeun kolot teh isin baheula mah tapi kuari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol dihareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga mual mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum
timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana mahfuzna terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tah eneng dongkol tah bagus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya atau wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup ye badalekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jan teu nyaho beusi aya dulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sia deh beusi aya kiai urang nonton orkes balik kumahakeun talian teh habek cirina nu madzub jeung nu lain madzub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cok orkes waduh biduana ge geulis beuh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngabek ai wali mah lamun tos nonton orkes ya sentas nonton orkes di mana cek ai tadi dihareup di mana apa dia harus tadi lekeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir tah eta berarti bener atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus namun ditanya kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir beuh budak talian ku sorban habeg cekek habek beda lirikanana wali mangis lain deui beka yahoana la yaripul wali ilal wali mulai nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mentek mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad si agama naon aing Islam pangeran sia pangeran aing mah atuh lah sih sok nanyakeun pangeran lain sia percaya ente bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi atut teh ente aing mah teu percaya aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae ini rombongan Darwin teh ya orang Yahudi
nya nama menyatakan bumi langit dunia lain nangin Allah ieu mah jajadian jeung manusia ge manusia asalna lain ti Adam nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy tas buruy ngabentuk kaluhur aya nu jadi bangkong aya nu jadi monyet sebab buntutan kan buruy teh. Jadi berarti ke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tabur teh nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede-gede nah monyet ya monyet. Gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Takos gitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae geus aya jelema nganapikeun Allah teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi murtad nyana ngomong kos kitu teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kada percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teu istihza berarti eta. Nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanes sakieu capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahul qiblatahu lam usalli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong pan eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah, bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah lawi taqaddallahu fulanan nabiyyan lam usadiku andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya saeutik-eutik acan murtad mentek sing hade teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikeun nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta, istihza kana kanabianana ulah. Cek kata di lamun baik lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing hade. Bahasa-bahasa orang, masya Allah kan, yelah bahasa orang sih ade. Aisyah Nabi siasa, Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teh nyaho murtad kos kitu tah. Murtad ngomong kos kitu tah, isi ade tah. Ya artinya bukan mah percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ngan aing nanti nyaho jelema nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi. Saha Nabi urang? Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan? Di Mekah. Terus ngali ke mana? Ke Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan karena percaya. Tah eta mata ke kudu tiheula. Sangara nabi? Kangjeng Nabi Muhammad. Komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah. Wah, santri mah geus nyaho jasa teu kudu dicaritakeun sebab unggal malam Jumat. Wabadu faqul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib asma syabatu amin umayyad kusul saniyah
Ibnu Hasyim wasmuhu Abdul Manaf wasmuhu Mughiratul lazim taman itu kau beres. Atuh teh jadi lalap santri mah. Pas itu malam Jumat apa saya diperhatikan. Oh, ini anu ibi. Geus kajahoan tah mah. Ibi Malik ibnu Manadim mun banten. Naon eta naon? Nyawa inget nyawa. Atuh geus malam Jumat bawa badu. Geus ditalar tah ku santri mah. Mentek urang muludan baca eta abe urang tenget Ibnu Hasyim wasmuhu Amr bin Abd Manaf wasmuhu al-Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li ulya terus eta geus jadi geuna ibni oh nyaho geus pokona mah Kangjeng Nabi sia saha ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngali ke Madinah maot di Madinah beres salamet surga geus geus sakitu mah. Ya, lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi, siap percaya teu? Moal aing mah murtad. Ulah kitu. Atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya. Bari mah teu diangkat jadi nabi aing teu percaya. Andai Allah ngangkat jadi nabi, ya andai kata Allah ngangkat jadi nabi siap percaya atuh. Ngan moal aya deui. Ngan lamun diangkat atuh percaya, ngan moal aya deui. Sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin. Kaulah adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin. Ngan andai kata ieu mah andai kata Zaid diangkat jadi nabi siap percaya? Percaya tuh. Ya Allah Maha Kawasa ngan moal aya. Terus bolak-balik dibalukkan atuh geus kos kitu bae. Masya Allah karim sing ade bahasa-bahasa ucap urang teh. Ya Allah. Aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad. Atawa urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cara urang Denmark kamari murtad. Atawa urang nyaritakeun tentang kekurangan-kekurangan Kangjeng Nabi ihtikor urang ngahinakeun murtad. Atawa urang ngahinakeun ka ngaran Allah murtad. Wah, loba jasa. Lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ja aing lapar bae. Eta murtad da ngomong kitu tah. Sing ada eta mah di. Aing tahajud mah ja tahajud ja susah bae. Mau syahadat sia. Loba mangkeun eta kos kitu. Nah, mulai tikwari ulah terulang deui sia tah. Mantak sia deui tah. Loh budak tahajud terus, duha terus, jadagang morosot bae. Dia tuh naon hubunganana dagang jeung eta jeung tahajud tuh lain deui tuh. Lain deui da eta kos kitu lamun istihza kecilaka. Lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cenah sakieu bakal kuat. Ku aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae. Teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah mah teu nguatkeun kana nanaon teh. Nanaonan tah mah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah. Istihza ngaranna. Eta nu kos kitu murtad. Lamun istihza pas tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi. Jahoreng kahirupan aing susah mah susah bae. Nanaonan tah mah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad. Ih loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo teu kira-kira murtad teh geus kitu. Bahasa sih ade rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya. Tuh istihza atawa ina dia mah teu percaya omongan nu tadi aing mah teu percaya bahwa Allah pangeran aing mah teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad. Jelas-jelas murtad tabanu kos kitu batu. Jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantak nyilakakeun urang. Eta naon teh sora naon tah? Sora naon?
azan azan ting salat naon geus kudu azan kitu bejakeun geus kudu azan ngahinakeun tah kana azan murtad eta gariung ngadenge azan teh kos kitu kudu ararazan budak keur mah nya teh salat ngomong teu ngeunaheun kadanannya ngajakan mah atawa azan ieu mah wayung biasa teh azan ih teh budak aing mah teu geunaheun bohong budak mah azan aing nyaho jasa nya tas azan ajunya nama balik loba tadi lembur kos gitu kan loba trek we gerek azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres la ilaha illallah Allahumma rabbana beres nya nama teh salat balik deui ka imah es blon udah ditanya ku babaturan si azan pan teh salat atuh aing ngajak-ngajak atuh sia teu ngajak-ngajak acan Allah karim Gusti Allah aku teh sing hade nya omongan ku si aing dianggap Islamnya aing mah teu Islam geus murtad tabakos itu jelas jasa tamah atawa nyana endek nginum bir ini minuman paling indah tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini adalah bir bintang mari kita sama-sama minum ya kita ucapkan bismillah dulu yuk bismillahirrahmanirrahim murtad sia ngahina sia nu dilarang make asma Allah Yeay. Atau dek zina nyana make bismillah heula. Neng tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya. Dek zina bismillah heula. Pugu ku Allah zina na ge diharamkeun. Bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibus syaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana beres. Nya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana. Urang menek nguji sama jeung pamajikan wudu heula doa salat beres salat baca kulhu harak urang jima jeung pamajikan mulai hiji-hiji acan neangan sakabupaten Tangerang anu endek jima maca kulhu 1000 malaya malah teu babanyo acan lu mendak anakna hobi main nonton TV kos tadi di doa-doaan acan aing geus karak inget ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung na bae kan geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awwal wal akhir ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae Allahumma jannibis syaitan awwalahu wa akhirahu cek babajikan naonan ka tah ieu sig hade dek nginum bir dek maksiat bismillah eta istihza dek maling sendal kulit ya bagus ya emang aing hayang kos kieu supaya ulah kayawan kuno bogana bismillahirrahmanirrahim murtad jaga irakeun ka Allah maling dilarang tapi make bahasa Allah keneh bae da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atau inad atau patali jeung pertekadan jelema anu teu percaya kana sonia Allah yakni Allah murtad teu percaya kana keseluruh rasul murtad ngabohongkeun ka rasul murtad aw halala muharraman wallahu a'lam